Siti Jenar nyaritakeun anallah kuring Allah bunuh. Wari lamun aya nu ka kitu bunuh. Salah, sasar. Tuh Allah sasar berarti. Ya, di jero jubah aing aya Allahan. Pencit. Mafi jubati ilallah pencit jelema anu ka kitu. Salah. Sasar jelema ka kitu. Salah beneran, salah cek syariat, cek hakikat mah perasaanana geus pindah, bener. Di akhirat nyana pangheulana ka sorga. Nu kamari dipencit halaj bakalna ti heula ka sorga. Siti Jenar nu kuari acak-acak dipencit bakalna ti heula ka sorga. Kok bisa kitu sih? Ahli Allah geus kaparanggih. Pan ahli Allah mah ieu teh jeung anu maot teh kapanggih. Urang mun nyarita kos kitu tah di hareupeun Muhammadiyah ngajebian.